mana dengan layangannya paukeun geus beakeun mau deui sawe pokona mun tetangga jadi pokona malah diwelkeun layangan mau gelasan menta wel lah pokona mah lah si aya baru udah dikolok ku aing layangan anak awas ya dah jadi bikin alah da gua anu cenah layangan diolok ku aing Jan, ada layangan Jan. Kenapa enggak? Enggak dibawa Lim, arek. Ayo bener, sabar aja Lina. 5 naon? 5.000 wel. Butut Jan. Nyereng ke bang layangan lagi Jan ta. Kamu lagi Jan nyereng Jan ta. Butut Jan. Ayo. Udah paling duit ke dibeli kuing 1.000 umum. Naon dirasa budak teh. Dasar teh. Pokoknya mah setiap barudak ku aing urang reuyan nang layangan anak beunang urang pauk ku aing. Pokoknya mah ini berat mau dari lah kagak panggil ditu merenang lah. Well pokoknya mah. Coba sih anu medar barudak ku aing lah. Di akalan ku aing nang layangan anak teh beunang di pauk ku aing budak na di reuyan lah. Jo, arek milu moal. Urang ngaraja barudak ke. Urang kana layangan anak. Jo. Kawan teh. Jon, di mana oi? Ka mana? Sari weuh kitu maneh mah. Bedar Kang. Ayo urang ngarampogan barudak ke. Urang teu pegalang layangan. Ieu koream geus burit teh. Obat tuh barudak ke. Urang rampogan we layangan anak lah. Yang penting bisa medar we. Arek moal Jo. Rek naos teh mah kegapogan barudak. Buka tapisan. Aing pelajian tuh yang layangan teh montong kumaha anak aing itu tuh kemedar kaplok mesti ya. Lah pokona mah well budak saja pokona mah layangan anak ambil gaskeun pokona mari kilu moal ting pala ruguh siap lah yeuh urang rek ini teh tuh asa ulah ka budak urang we siap yuk coba target tinggal ieu pokona mah kabeh kudu beunang urang diolok urang we naon nu kieu naon eta mah ya urang dagangan aja urang barudak urang paukan lah. Ini manuk dia, manuk naon dia? Jon. Ini manuk butut dia. Butut lagi dah. Jon, ka orang mah Jon. Lumayan keramang heuh. Dibereng ke 1.000. Ya mana deui? Iya keramang. Atuh tinggal lijang dicungikna tuh, butut. Mau beunang dicundang, ieu mah. Moal. Jadian kudu 1.000 rek. Isuk duitna tapi. Budak teh. Jangan dia. Budak. Lah target deh. Kade jangan layangan jang. Wah bener jang puluk jang pinjem heuh. Putut jang. Sedap. Beramang heuh. Beramangnya. Pilih yang 1.000 tapi isuk duitna. Butut jang teko tuh. Tuh. Butut. Butut. Jar panu ngadu Jon. Mana butut? Nah, nya butut eta mah. Bae butut bae. Yo. Hese budak teh. Aing ngeuh deui. Anjir, itu mah koning beda ti batur heuh. Sampeurkeun ku aing ah. Di tahun medar teh, ling. Lain kieu koning kieu rek jualan wajib. Dia mah kertas wajib, wajib kieu mah. Keramang lah layangan rek. Arek mah 1.000. Ku jabang ngedap butut, jabatina wajib. Naon kitu ah butut ah. Korea mah ya butut mah. Nangan dia. Gelo teh. Elmayan barudak bararututnya hereng karomong kamalan hungkul angkai ngerampungna ge lah. Tapi jangan di walet sok Bandung adu teh. Rampogan ku aing paduli kolot ge lah. Duel lah pokona mah. Jadi walet lah mana mah. Well, gas ah. Itu hasil rampogan barudak di ditu baru tentang layangan anak aing di walet. Di nu ngadu bae ayeuna mah ka mananya
sawah Cikidul juga nama biasanya sok siwa ngebanang ku aing pegatkeun siwa dikacokeun siwa bejalah sim beb majikan sing kedepan beb ayah rek ningali ulah medar itu rek kacak-kacak barudak tuhan di walet mah biar ngerampok barudak tuh luakeun sih kakinya nya lain naon dirasa pemajikan aing bejar kacak-kacak batu robengnya cenah we baiklah terus belian meureunna majikan mah sawah anu mah oh sidik ke Cibadak mah di walet mah yakin mah kudu ngacak-ngacak ke Cikidul ya mah si UA jadi sasaran teh tah dia sok si Abe yang saha pun disebule gat-gateun ku aing lah teguan sia heeh Cikidul lah bejana di sawah Cikidul mah si bule lang-langan teh panggelasana sok panjang gitu nah. Pegatkeun ku aing si bule. Teguan si bule lah. Well, kebenaran ya Pak RT. Pak RT, bejana di Cikidul sama bener-bener cenah nya. Mohon. Heeh, urang kacak-kacak beulana. Takut lah urang nya gitu lah. Atuh kudu. Jadi mah ngaributkeun, rek begat-begatkeun medar. Astagfirullah. Akeun bae lah. Heeh. Singkatkeun tanya. Yuk, alhamdulillah teh. Well. Itu mana? Tak pasti ayah bener-bener. Kebeneran ya, aki-aki tolong hewan deh. Ayo nahan ya. Lain, si boleh ayah di luhur tuh. Ya, ya dah. Bagian kacak-kacak medar cina teh, cari teh. Ya. Tapi motornya ayah pamannya ya. Bukan, nggak bohong saki. Terang bohong. Tapi lari ke dia. Lari ke kita lah. Hah, well. Dia mah jigana bener di Sarawak tapi can emang tuh udah punya di wae medarna tapi yakin lah tadi kita cek aki-aki di sawah cenah ngeset yang ke sawah lah lila tapi bener loba anu medar oleh seberang ese nya hiji buat tilu sekian pokona mah yuk kita tinggal si UA si bule deh di mana medarna nya lah sampai kena sawah lah alus cai jika nama balelean di dia mah anu kelele sidat di dia mah lah mah kagangguing mah terus kacak-kacak medar kodoa tunggu medar juga lah hiji dua tilu pon diacak gua gitu ya buat mang medar mah Jon ulit le medar atuh mau kali mah teu bisa medarna lawan ieu jelema deui cing awet pulang leh kali gembeuh cing ulah leutik keneh cing itu bukan modal nu pugu ngobrolnya mah aing mau balik ya mah balik mana ngajaran mah bang oh di sini kado waktu ku di dia we kaduna mung bang sahabat buka modalnya kacau kan dari nol dirasa jelema ya ya kan golongan kan orang aja mana oh lah urang mah golongan jadi bari udun tadi mengah sabut deh balikan ngalangan kacau ini mah balik dah kalau ret aing nol dirasa aing bergelang layangan aing gebetus ngeun mah awas coba mun ngaliwat ku aing wana melaksanakan sentek ku aing teguan coba sial ieu anjing nasib aing saya yang ngagu jelema ge balik ah mau balik yang marut